Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen dina kaping 15 September 2025 dina suratul Hijr ayat ke-85 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna samawati wal ardo. Wama jeung teu sapati-pati kholakna kami nyiptakeun Allah saur Gusti Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi sakabehna jeung perut bumi sadayana wama bainahuma jeung naon anu aya bainahuma di antara kaduana langit jeung bumi illa bil haq kajaba eta teh kebenaran atau hak atau aya tujuan seueur manfaatna. Jadi nyiptakeun sagala ge Allah mah teu aya nu sia-sia, eta teh aya dina kebenaran, aya pertanggungjawaban, henteu nyiptakeun sia-sia, eta teh bil haq kalayan benar. Saterasna wa inna jeung sanyana as-sa'ata ari saatna poe kiamah la'atiyatu pasti datang ka anjeun ngan duka iraha eta marasia Allah. Naon atuh kewajiban urang di dunya ngadaguan datangna kiamah? Taat ibadah taya deui jeung naon deui di dieu diterangkeun paspahi mangka kudu musafahah kudu silih maafkeun jeung sasama manusia mengpengker di dunia keneh sabha jamila kalayan maaf anu indah maaf anu sae minta maafna ulah bari camrut kudu bari seuri marah mae tina hate deui minta maafna ulah ngan ukur dikanyedkeun serat leungeun tama we ieu mah cenah anger amek keneh hate mah sanes kitu sabhal jamila pemaafan anu indah anu alus anu sesuai jeung hate urang rendah hate ka batur minta hampura. Saterasna inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun Muhammad saur Allah wa tegasna itu Gusti Allah khalaqul alimu eta anu maha pencipta jeung maha mengetahui. Naon anu diciptakeun ku Allah? Contohna tubuh manusia terdiri dari 360 sel, terdiri dari berapa molekul darah, terdiri rambutnya berapa biji. Allah mah maha uningnya. Keperluanna naon urang mah kadang resep kana tuangan bari eta nu dicaram. Sabenerna mah Allah mah maha mengetahui. Naon keperluan manusia, naon keperluan tubuh manusia sadana ge khalaqul alim. Allah nu nyiptakeun, Allah anu maha mengetahui kebutuhan ciptaan anak Allah. Saterasna walaqad atainaka sanyana geus didatangkeun ka anjeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Naon tos didatangkeun teh nu pigamungahkeun teh saur Rasul mah eta teh sab'am minamasani. Naon sab'am minamasani teh 7 ayat minamasani tina anu diulang-ulang. Naon 7 ayat nu diulang-ulang teh nyaeta tina Quran surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah mah minimal dina sapoe teh 17 kali diulang dina salat. Terus bada salat bada doa Fatihah deui dina tahlil Fatihah. Jadi Fatihah mah diulang-ulang. Eta teh di mana ayana? Wal Qur'ana jeung eta teh ayana dina Quran azima anu agung kacida eta Quran teh. Jadi dina kitab sajen mah dina Jabur, Toret, Injil teu aya anu ayat nu kedah diulang-ulang kajaba dina Quran. Aya ayat 7 ayat dina Quran masani anu kudu diulang-ulang nyaeta suratul Fatihah. Saterasna la tamuddana jeung ulah manyangkeun atawa ngalilakeun atawa manyangkeun waktu
ainaika kedua mata anjeun mencerong kana hiji tempat anu maksiat ilama matana karena pencerongan tempoeun naon anu kanikmatan terus diberikan ku kami bihi kana eta panon. Contohna ningali wajah wanita anu geulis dipencerong tapi karena tubuhna ditingali memandang sehingga terangsang urang da eta teh teu kengeng eta teh tos jinah mata balieurkeun we teu kudu ditempo sakalihat-kalihatan balieurkeun sabab eta mah jadi jinah mata maksiat upami ningal kana harta benda batur dipencerong mobilna saya aduh irah urang meuli terangsang urang hayang meuli jeung sajabana kecuali mencerongna di laut di gunung di sawah tafakur kana ciptaan Allah anu endah eta mah teu maksiat sabab eta mah justru diparentahkeun tafakur binikmah saterusna ajwajan kana pasangan-pasangan minuhum ti maranehanana teu meunang ningali pasangan batur dipencong wala tahzan jeung ulah sedih hate anjeun alaihim ku ieu jama-jama kafir nu loba duit wahfid kudu rendah hati jannahaka sayap anjeun rendahkeun ulah sombong ka nakasaha lil mukminina ka jama-jama anu mukmin anu iman barakallahu li walakum mugi aya mangfaatna sakalimah dua kalimah insyaallah patepang deui enjing dina gelombang anu sami dina waktu anu sami sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.